Bismillahirrohmanirrohim. Summa ba'da ma'rifati matului dina sabada nganyahokeun perkara ya ta'ala ku anu cumantel itu ma billahi ka Gusti Allah wa bi rasulihi sareng ka pirang-pirang rasulna Allah yajibu wajib alaihi ka itu kuli muslimin ala kuli muslimin tegesna kasaban-saban jalma anu Islam baligin anu balig itu kuli muslim akilin anu berakal itu kuli muslim naon ayat ta'allama kudungannya hoken itu kuli muslim surutos solati kana pirang-pirang syaratna solat wa arkanaha sareng kana pirang-pirang rukunna solat wa mubtilatiha sareng pirang-pirang anu ngabatalkeun kana itu solat pasar tumangka ari syarat eta ma perkara kana anu kabuktosan itu ma eta khorijan anu tetep an mahiyati sholati tina hakikatna sholat wa ruknu sareng ari rukun wa yurodipu sareng anu nyaruaan hukana itu rukun naon al pardu eta wahwa sareng ari itu rukun eta ma perkara kana anu kabuktosan itu ma eta dakhilal mahiyati anu kaasup dina hakikatna salat pasurutuha mangka ari pirang-pirang syaratna salat ai salatu tegesna salat eta isna asaro ayat 12 al awalu ari anu kahijina eta toharatu saubi suci na baju wa guerihi sareng salianti itu saub mingkuli mahmulin nyatana tina saban-saban anu dibawa lahu ku itu jalma wa mulakin sareng anu antel lidzalikal mahmuli kana itu anu dibawa wal badani sareng dina awakna wa minhu sareng eta tetep tina itu badan dakhilul fami ari jero cangkem wal anfi sareng pangamung wal aini sareng soca wal uduni sareng cepil wal makani sareng dina tempat na alladhi anu yusolli solat itu jalma fihi dina itu ladi minan najasati tina pirang-pirang najis alati anu layu pa anu henteu dihampura naon anha itu lati wahya sareng ari itu najasah eta mustakdarun anu diitung-itung geuleuh yamna'u anu nyegah itu mustakdar sihata sholati kana sahna salat bihaisu la murahiso kalawan sakira-kira henteu aya kamurahan eta maujud faminha mangka eta tetep tina itu najasa al khomru ari arak walau min nahwi jabibin sanajan kabuktosan itu khomru eta tina saumpamana anggur wa tamarin sareng korma wa habi qorin sareng siki waluh wal budotu sareng peuyeum beas bidomil ba kalawan didomahkeun ba na wadodi sareng dona wal musalatil mu'jamati sareng anu henteu ditasdidan anu dicecekan hiji wahya sareng ari itu budoh eta arujun beas matbuhun anu dipasak itu arus au khubzun atawa roti au goeruhu atawa salianti itu khubzun ya teruku halna ninggalkeun itu jalma salasata ayamin dina tilu pirang-pirang poe au aqalla atawa leuwih saeutik tibatan itu salasata ayam au aksaro atawa leuwih loba tibatan itu salasata ayam ma'al kaifiyati sartana pertingkah al ma'rufati anu dikanyahokeun itu kaifiyah indaman mungguh jalma amila anu migawe itu manha kana itu budoh payata goyaru tuluy narima barobah naon rihu ha ambeuna itu budoh ida askarot di mana-mana ngaweurekeun itu budoh najasat mangka najis itu budoh kama sapertikeun perkara nakola anu nukilhu kana itu ma saha Husainul Mahali an Romli wal baulu sareng caiki min goeri nabiyin anu tetep itu bawal salianti Kangjeng Nabi walau min toirin sanajan kabuktosan itu baol eta tina manuk makulin anu di dahar dagingna itu toir wasamakin sareng lauk wajarodin sareng simet wama sareng perkara la napasa anu henteu aya getih eta maujud lahu kana itu ma sailatan anu ngocor wal hasotu sareng keusik alati anu tahruju anu kaluar itu lati ma'al bauli sarta caiki au ba'dahu atawa dina sabadana itu baul
ahyanan dina mangsa nah kumu ngahukuman kami binajasatiha kana najisna itu lati. In ahbaro lamun merebeja sahaman jalma yukbalu anu ditarima non khobaruhu bejana itu man min ahlil khobroti anu tetep ti ahli waspada bi annaha kana sanyana itu hasot eta tawaladat keluar itu hasot min najsin tina najis wa ila sareng lamun henteu tawaladat min najsin panah kumu mangka ngahukuman kami bitanajusiha kana najisna itu hasot fata toharo mangka suci itu hasot bil gosli kudikumah walgo itu sareng tai ail udrotu tegesna kokotor wahwa sareng ari itu udroh eta khosun anu tangtu bima kana perkara minal adami anu tetep itu mati anak Adam waraosu sareng tai hayawan wahwa sareng ari itu raos eta min goeril adami anu tetep tisalian ti anak Adam walau kana sanajan kabuktosan naon arraosu taina eta ala surati toami netepan kana rupa kadaharan parun wama sareng ari perkara eta kana anu kabuktosan itu ma eta fidakhili masorinil jamusi anu tetep dina jero pejit namuning mina dasam nyatana gaji wa ari itu dasam eta tohirun anu suci ilam yah talit lamun teu narima campur itu ma birausi sarta tai wa ingkanat sareng lamun kabuktosan naon almaso rinu pejit eta majro raosi berjalan dina tempat tai li anna karena sanyana kami eta alam natahakok teu nganyatakeun kami annahu kana sanyana itu ma eta raosun tai walam na tabir sareng teu ngareken kami annahu kana sanyana itu ma eta ihtalato anu narima campur itu ma biraosi sarta tai wakta jiryanihi dina waktu berjalana itu raos balnah kumu balik tangah hukuman kami bidzohiri kalawan kaol anu dohir annahu kana sanyana itu raos eta goeru raosin lianti tai li annahu karena sanyana itu ma eta fisurotid dasami netepan kana rupa gaji lakin kola tetapi nangada usaha ba'duhum sapalihna ulama intu kida lamun ngurung naon asiroju lampu bidalika ku itu ma kana itu ma fahuwa mangka ari itu ma eta tohirun anu suci halal untur anu halal litabayan karena narima jelas naon annahu sanyana itu ma eta dasamun gaji wa ila sareng lamun henteu intu fida asiroj bahwa mangkari tu ma eta najsun najis min fudolatil ma'dati anu tetep tina leuwihna kadut kama sapertikeun perkara afada anu maedah kenu kana itu ma sah asaykhuna guru urang sadayana Ali Ar-Rahbini tegesna Ali Ar-Rahbini wadamu sareng getih hatama malah perkara yabko anu tetep itu ma'alalah mi luhureun daging wal idomi sareng tulang lakin yupa tetapi na dihampura naon anhu itu dam ilam yahtalit lamun teu narima campur itu dam bimain sarta cai wa yustasna sareng diiwal naon damu baydotin getih endog lam tapsad anu henteu ruksak itu baydoh wadamun sareng getih gue rusa ilin anu henteu ngocor itu dam katihalin sapertikeun kalilipa wa kabidin sareng ati wa ulkotin sareng getih kimpel wa mudgotin sareng daging kimpel wa miskin sareng minyak misik tajas sadu anu narima teas itu miskin biakdin ku ngabundel itu miskin walau min maitatin sanajan kabuktosan itu miskin eta tina bangke wa yustasna sareng diiwal aedon deui naon maniun cai mani wala banun sareng cai susu khoroja anu kaluar itu mani sareng laban bilauni dami kalawan rupa getih wal koehu sareng nanahli annahu karena sanyana itu koeh eta damun getih mustahilun anu robah warna itu dam wal koeu sareng utah ida khoroja di mana-mana keluar itu koe minal ma'dati tina kadut wa illam yatagoyar sanajan teu barobah itu koe walam yastakiro sareng teu narima tetep itu koe fi hadina itu ma'dah
Li'annahu karena sanyana itu koe eta fudolatun lelewiheun wa bulgomul ma'dati sareng rehak tina kadut wa min dalika sareng tina itu kaul yupamu dipaham naon annama sanyana perkara khoroja anu kaluar itu ma mimba di anwa'i hayawanatil bahri atina sapalina pirang-pirang warna pirang-pirang hayawan laut wahwa sarang ari itu ma eta sayun perkara aswadu anu leuwih hideung itu kal habri sapertikeun mangsi aladi anu yuktabu ditulis naon bihi itu ladi eta najsun najis li annahu karana sanyana itu ma eta fudolatun leuwiheun khoroja anu kaluar itu ma minal jaupi tina beuteung bihilapi makalawan perbeda perkara ida khoroja di mana-mana kaluar itu ma min rosin tina sirah o sodrin atau tina dada kasailin sapertikeun anu ngocor mimpaminna imin tina cangkemna jalma anu sare malam yu'lam salagi henteu dikanyahokeun naon annahu sanyana itu maun eta minal ma'dati tetep tina lambung farun wakruba dituyuri ari sayang sapalihna pirang-pirang manuk aladi anu yajma'u ngumpulkeun itu ladi hukana itu wakrun min rogwati ma'il bahri tina budah cai lautan eta tohirun anu suci li annahu karena sanyana itu wakrun eta khoroja kaluar itu wakrun minal pami tina cangkem la minal hau solati lain tina telihna manuk wal kalbu wallahu alam bisawab.